jeung panon Ki Buyut Ireng. Jadi maneh duaan teh bener-bener deh euy. Erek nuju ka Gunung Halimun. Lamun nya kitu teh sarua rek nyangan kembang pancawarna meureunna nya. Eta mah geus pasti beunang ku uing euy. Sarjan sanajan disabar-sabar oge teu bisa da pugu beuki seueul ngadengin carita anjeun ningali sikap si Keling sarupa kitu. Sarjan mun cenah ka si Keling. Pokona main mah geus moal beunang ku sasaha. Kembang pancawarna bakal beunang ku uing. Bener teu? Bener teu? Hei. Budak leuting tok sopan maneh. Sekuduna maneh kudu sopan mumpama pepanggian ngajeng jelema nganu nganyar. Jadina urang ayeuna ndok bisa cicing ngantepkeun ngonyo. Entah bisa nyicing ngantepkeun ieu budak ngideng nganu ngurang ajar. Ke urang Ki Guru. Sebenarnya maneh nang ieu duan teh sa. Entuk buka kasopanan. Entuk eling, entuk inget ditemawadi. Gimana ini ya kok gak sopan. Si Keling ngalenggak deui seuri banget ngerasa lucu meureunna. Ngadengin ngomongna Sarjan sedengkeun Ki Saroja Roji teh jadi neuteup seukeut ka Buyut Ireng. Anu tadi geus nyarita sarta keuna pisan kana kayaan anu sabenerna. Sabab memang kitu pisan maksud manehna duaan harita lunta pikeun nuju ka Gunung Halimun, patali hayang metik kembang pancawara. Teu sangka kula bakal tepung jeung jalma nu satujuan nuju ka Gunung Halimun. Memang bener kisana. Kula jeung ieu nu jadi murid bakal nuju ka Gunung Halimun. Naon anu bieu dilisankeun ku kisana henteu salah, kitu pisan maksud kula. Pangna tepi ka ieu patempatan. Ki Buyut Ireng nyerengi seuri ngareret ka si Keling bari terus nyarita. Nya bener teh Keling. Caritaan dewek teh nyawaan ieu dua mangkeluk teh sarua jeung urang rek ka Gunung Halimun. Ngan leuwih hade baralik deui ilaing duaan euy sabab kembang pancawarna geus jelas bakal ka pamilik ku dewek. Si Keling teh betah lila cicing jempe we bibirna sigana teh. Harita kadenge dinyarita teu betah lila lamun cicing teh nyarita. Bener maneh mah mending kene balik deui be euy. Karunya wewing mah. Capek-capek maneh duaan euy ke datang ka ditu kembangna geus beunang ku uing. Buyut, uing teu ngarti naon dengan jadi loba jelema nu rek ka Gunung Halimun nya. Hayang kembang pancawarna euy. Eueuh dot kirining nongna we keur uing mah. Teu kudu aneh deuleu Keling. Sabab kembang pancawarna kawilang mangrupa kembang anu aheng tu gede maunana. Mibanda kekuatan tua kasaktenir upama bisa dipake jimat bikin lapisan kekuatan. Nu matak pantes lamun jadi udagan jago-jago teh. Ay atuh, amun kitu mah sajabana teh bisa dipake ngubaran Nyi Marwati. Meureun ke bisa dijen jimat meureunan ku uing ki euy. Bener teh euy. Oh, adinya bener gitu Keling. Jaroji oge lain Sarjan. Dewek kan ukur mere perhatian kai lain duaan leuwih hade baralik deui. Sabab lamun kekeh hayang neruskeun lampah ka Gunung Halimun. Kapaksa moal bisa labas lumampah. Upama dewek masih keneh ngajanteng nangtung di patempatan. Kembang pancawarna geus jelas milik dewek kaharti. Ki Jaroji silih teuteuk jeung Sarjan anu jadi muridna. Sanajan Ki Jaroji kawilang jalma anu sabar teu gampang kaburu ku nafsu dina sikep jeung tindakan. Tapi ngadenge caritaan sarta ningali sikep Ki Buyut Ireng saperti kitu mah jadi geuneuk jeung beureum beungeutna tanda hatena anu kasinggung. Andika bener-bener sombong kisana. Saha sabenerna Andika teh kisana? Kakara tepung ayeuna tapi geus nembongkeun sikep anu matak tugenah kana hate kula. Jaroji sanajan dina kayaan jeung tangtungan urang siga nu pakolot-kolot supa. Tapi umur ilaing jeung dewek jauh mula meueuh euy. Sabab lamun dewek ayeuna nyebutkeun ngaran ilaing tangtu bakal ngarasa kaget.
Ngan bisa ilaing panasaran tina naon Jaroji bisi panasaran ye. Ngaran dewek nu katelah Kibuyut ieu. Ieu calon murid dewek nu katelah si Keling. Jelas. Memang bener caritan Kibuyut ireng teu nyalahan. Ki Jaroji nya kitu deui sarjan muridna, duanana silih teuteup di bareng ku kaget minuan hate. Da pugu teu nyangka upama aki-aki anu hideung Keling pakulitanana nu milikina kayan mah teu jauh beda jeung Ki Jaroji. Tetela geuningan Kibuyut ireng anu ngarasa atawa anu ngaranna kungsi dipika gigis jeung dipikasieun ku para jawara anu makalangan dina alam katukan. Leuwih kagetna deui pikeun Ki Jaroji mah ngaran Kibuyut ireng teh geus lila sirna. Malah loba anu nyangka Kibuyut ireng ngan ukur tinggal ngaranna. Ki Jaroji nepi ka ngageter hatena. Jelas memang bener caritaan Kibuyut ireng tadi. Upama ngitung umur Ki Jaroji kawilang sahanapeun Kibuyut ireng. Nah nya kitu bener ieu teh Kibuyut ireng anu ngaranna kungsi mapaesan lambaran alam kajawaraan tina zaman katukan. Guru aing mineng nyaritakeun ngeunaan ngaran Kibuyut ireng. Sabab ku ukuran alam harita cek guru aing, waktu haritangan aya 2 jago anu ngaranna jadi catetan salaku jago pinili. Nyata nu ngaran Buyut ireng jeung Nur Alam. Tapi aing mah teu percaya lamun ngaran Kibuyut ireng masih kene aya. Ki Jaroji jadi ngahulang mikir jeung nyarita jero hatena. Ningali Ki Jaroji jeung sarjan anu jadi muridna kalah kating haruleng, si Keling seuri deui bari nyarita. Kunaon maneh duaan kalah kating baru hilang kitu euy. Eueuh dap kiriming naon we. Nyaan lah, bener omongan maneh tadi teh kieu euy. Ieu 2 jelema teh siga nu kageteun ngadengen ngaran maneh. Hebat maneh kieu euy. Ki Jaroji ngadengi si Keling ngomong kitu, gancang harita nenangkeun geteran hatena pugu teu bisa narima kitu wae si kepanghinaan ti si Keling jeung Kibuyut ireng. Ki Jaroji oge kawilang jago kolot teu boga ajen diri, jauh-jauh ka mampu memang geus ditekadkeun. Sanajan naon bae halangan baris dising hareupan geusan meunangkeun kembang pancawarna. Ki Jaroji neuteup antep ka Kibuyut ireng bari terus nyarita deui. Jadi kula ayeuna teh keur tepung jeung Kibuyut ireng. Bagjati nemenan. Bagjati nemenan atuh Kibuyut. Guru kula sok mineng nyaritakeun ngeunaan ngaran Kibuyut ireng. Nuhun bisa tepung lawung tapi ngeunaan pamaksudan mah teh kudu dihalang. Urang sewang-sewangan we lumampah. Sabab aya peribahasa milik teu pahilili bagjat teu palala. Jadi ku ayeuna kitu kula teu bisa dipugagan lampah dieu patempatan. Sarjan oge harita milu nyarita negerakeun eusi hate jeung pamadeganana. Bener ceritaan guru ngurang to salah. Memang bener benerna gitu. Jadina kungayana itu entah kudu dialang-alang. Ngurang masing-masing tabe nganu bisa menangkon ngeta kembang pancawarna, ngeta nganu melena gede. Itu ngaricok pikiran ngurang mah. Kartin tok Kibuyut. Kibuyut ireng ngareret ka si Keling bari nyarengi seuri di barung jeung nyarita. Aya bandel kabinabi na geuningannya. Allah, ada. Bandel ieu mangkeluk teh Keling euy. Lain bete benang di bejaan ku urang. Kumaha lamun geus ieu Keling ieu. Bandel ieu mangkeluk teh nya bener. Lah geus lah urang hajar we kieu euy lah. Ribut teh na mah. Sabab jelas mun kitu mah manehna duaan teh sieun kurang ki. Terus manehna nguntup ka urang. Banting ki euy lah. Aing mah teh sieun lah ngalawan duanana oge. Bener teh ki. Sok lah aing mah. Asan mah. Sarjan memang geus rek sagajeleng-gajeleungeun harita teh luncat bakat ku teu kuat meureunan panas hatena gana caritaan si Keling. Ngan leungeunna dicekelan ku Ki Jaroji. Kela ulah make jeung nafsu kela. Kurang ajar pisan tok gablek kasopanan. Jadi ngamun kieu ieu mah budak teh nu kudu dihajar Ki Guru. Ieu mantos jelas ngurang tok bisa cicing terus-terusan. Ngeledek terus ieu budaya.
ngurang ento terima. Orang ento terima ki entok. Entok. Tenang Sarjan, cek dewek kuah ulah kaburuku nafsu. Sarta inget teu naon bae halangan urang kudu bisa ngungkulan, tapi kitu nate urang kudu waspada. Sanajan si keling budak kene tapi lain budak biasa euy. Ilaing kudu waspada. Kadenge di si keling ngomong ditujukeun ka Ki Buyut Ireng. Si Mas, hamakanana kawin ki euy. Menenepikeun kabun celik panona euy, ngomongna teh kitu nya kinya. Enton-enton. Engke ngambek si Akang entok salakina Bi Umi. Si keling harita ngeunah nakeranan sigana teh ngomong di barengan jeung seuri. Ari Ki Buyut Ireng oge bet sarwana sigana teh ngalayanan pisan jeung si keling mah kadenge Ki Buyut Ireng nyarita deui. Bener keling. Si Jaroji na oge geus kahudang ambekna ayeuna mah euy. Sabab beda beungeut na oge jadi beureum kitu euy. Ngan lamun nya nempikeun karibut aki-aki jeung aki-aki di keling maneh lawanan ta si Mas. Umat euy. Enton sion maneh keling. Ki Buyut Ireng ngalelewe Sarjan sigana teh. Uing mah tosian ke ngasok bae lah urang ribut me. Ngayona mah ngamun ento nurut ento daek balik deui si ento daek mah melaku ning balik. Kitu tah Mas. Si keling harita kitu teh bari meletet jeung ngareret ka Sarjan. Ai Sarjan akhirna geus teu bisa nahan deui amarahna. Sanajan ditahan jeung dihalangan ku guruna. Antuk nama leungeun nepi ka barontak harita. Ari kusabab keuheuh ka bina-bina turta ngadenge caritaan si keling beuki dieu teh beuki ngaledek ka manehna. Panon Sarjan ugus beureum jeung buringas beuki galak we sigana teh curelatung harita luncat nyamperkeun murup ka lebah si keling. Hah, budak ngedam sia. Ngalewe-lewe maneh kang urang. Enggeus moal dibere di ngampun maneh ngamun gitu. Entok terima urang sia setan. Ora iso kasih ngampun bocah sing cilik. Aku tak entang kowe. Ngomong nuntok hati Mas. Win jadi entonya no. Bener tuh Mas. Bisi mana yang gelut masuk majulah tok kudu ngasa-ngasa. Dilelewe saperti kitu ku si keling. Mokah Sarjan amarahna tepi kana puncakna. Nagerohan daruan maju narajang ka si keling. Ari sabab geus kanyahoan tadi gerakan si keling sakitu cepetna dina nyingkahan tajongan sukuna. Sarjan ayeuna mah geus teu asa-asa deui dina ngalakukeun panarajangna. Da eta we. Si keling sorangan rada kaget oge sabab teu nyangka upama nu jadi lawanna teh lami banda ajen tahapan pangarti nu teu bisa dianggap enteng. Tapi si keling memang budak luar biasa dina umur anu masih keneh rumaja kitu, tapi geus nyangking ulin bala diri dina tahapan anu luhur. Geus teu bisa dihalangan deui atuh tarung anu lumangsung antara si keling jeung Sarjan. Sedengkeun Ki Jaroji katingali harita masih keneh pahareup-hareup dina jarak nu teu pati jauh. Kadenge Ki Buyut Ireng nu nyarita. Dewek teu kudu nyaos saha si lain Jaroji. Ngan sanajan guru ilaing nu ayeuna datang tur adu hareupan ngelawan dewe. Cantang tu mampu deuleu. Ngan bisa bisi panasaran tambah kawaranan. Eueuh salahna lamun ayeuna ilaing nyobaan ngadu tuasna tulang liatna kulit. Sol, bisi arek nyobaan mah geura singkil kainya Jaroji. Ki Buyut Ireng harita bangun anu nguntuk pisan sigana teh. Sarta yakin kana kamampuan dirina nu leuwih punjul batan ilmu lawan. Ki Jaroji sanajan nya manehna ngarti yen Ki Buyut Ireng teh lain jago atah-atah nu gampang, tapi ningali sikap sarta ngadenge caritan Ki Buyut Ireng nu eueuh pangajen pisan ka dirina jadi kahudang amarahna. Ki Jaroji neuteut antep ka Ki Buyut Ireng bari nyarita. Bisa jadi kula lain pitandingeun andika Ki Buyut Ireng. Tapi kula sarua jalma nu ngarasa boga ajen diri, jadi ku ayeuna kitu teu bisa narima kana sikap diri anjeun waktu ayeuna. Ku ayeuna kitu wajar lamun diri kula minta pangajaran ti Andika, nu ngaranna memang geus lila mapaesan alam kajawan. Memang kitu kuduna lamun rumasa jadi jago Jaroji. Ulah kumeok meme dipacok heui, ulah miuni hayam kabiri, geura teh mongkeun diri maneh nu sabenerna. Ngan ulah nyeri hate lamun memet tepi ka Gunung Halimun kudu geus mulang ka tempat asal sarakan.
Srog Ki Jaroji ngawangun pasangan luyu ujung ilmu silat anu kacangking ku dirina. Kawilang ilmu silat nu tangtu elen handap-handap pangajena. Ki Buyut, kula sabenerna teu miharep ayeuna ieu kaributan. Ngan bongan anjeun nu ngajalanan kapaksa ayeuna diri kula rek coba-coba pikeun menta pangajaran ti Andika. Teu kudu loba basa-basi jeung dewek Mak Jaroji. Ngan lamun ayeuna lain eleh jajaten dewek mere perhatian ka ilain leuwih ade balik deui tong wani-wani neruskeun lampah ka Gunung Halimun. Sabab lain bakal cilaka. Sahabat ini satujuan jeung dewek nyata mikayang kembang pancawarna nu aya di Gunung Halimun. Tinang tu kudu adu harupan jeung dewek. Moal tepi ka tempat tujuan upama ngabangkang geus tangtu ngalayang jiwa. Rek naon bae nu dicaritakeun ku anjeun pek bae Ki Buyut. Urang mimitian. Ya. Jung kaget Ki Jaroji dina waktu harita. Ari sabab Ki Buyut ireng teu katingali nyingkahan eta Panarajang tetep pancuh dina tangtunganana bangun anu ngahaja ngadaguan datangna Panarajang lawan. Ki Jaroji jadi beki panasaran langsung harita nibankeun tenggeulanan anu tangtu we bari dibarengan ku kakuatan tanaga lapisanana. Tenggelan Ki Jaroji kena pisan kana dada jeung beuteung Ki Buyut ireng. Tapi Ki Jaroji ngaranjung kaget deui bae sabab harita tenggelanana anu keuna nenggal kana sasaran teh betaya pangaruh. Taya pangaruh naon-naon sigana teh. Ki Buyut ireng tetep tagen dina tangtunganana, teu gedag bulu salambar sigana teh. Ngan sakti kakuatan tenggelan teh geuningan Jaroji. Cik leuwih ampuh kayaknya, jeung leuwih kuat deui. Beteu karasa naon-naon euy. Ki Buyut ireng da puguh sakujur awak geus dilapis ku kakuatan aji beduk ireng teh. Pematak aneh lamun tenggelanana anu sakitu ampuhna teh teu karasaeun naon-naon ku Ki Buyut ireng. Ki Jaroji narik dua leungeunna maksud hayang mindok di kakuatanana tenggelan anu leuwih rosa batan tadi. Tapi kacida kagetna Ki Jaroji harita sabab sapasang leungeun jadi lengket lir upama keuna kana leugeut anu kacida pageuna. Leungeunna teu bisa ditarik sangkan leupas tina dada jeung beuteung Ki Buyut ireng. Ki Jaroji naker tanagana ngabetot sapasang leungeunna. Tapi karasa aya kakuatan anu lir upama geteran setrum nu ngandung daya sedot lir upama anu nyedot kakuatan tanagana. Beuki rosa Ki Jaroji naker tanagana beuki kuat tanaga sedotan nu nyaliara kana sakujur leungeunna anu datang tina sakujur awak Ki Buyut ireng. Ki Jaroji harita adu regeng hayang ngaleupaskeun dua leungeunna tapi beuki dilabet angot beuki kuat kakuatan daya sedot anu nyedot kakuatan tanagana anu harita disedot ku Ki Buyut ireng. Teu matak aneh ari kitu teh mah sabab Ki Buyut ireng memang matak atawa ngawatek ilmu muara baraja. Di mana kakuatan lawan nu nibankeun tenggelan bakal kasedot nepikeun ka leuseuh kakuatan tanagana. Ki Jaroji antuk ngarahu jero hatena kayaan anu bener-bener matak nyeri kana hatena sabab dan ukur sageprakan bari jeung Ki Buyut ireng teu ngarobah tangtungan tapi manehna ayeuna geus teu bisa walakaya deui sigana teh beuki bedas tanaga anu dikaluarkeun beuki tarik daya sedot anu narik kakuatan Ki Jaroji. Ki Buyut ireng mah tenang we sigana teh bari nyerenge seuri harita ngareret kalebasi keling anu tandang adu hareupan ngalawanan sarjan muridna Ki Jaroji. Katingali ku Ki Buyut ireng sarjana keur kakuatan tanaga jeung jurus-jurus ampuhna tapi si keling memang budak anu geus nyangki tahapan ajen pangarti nu mampu ngimbangan lawan. Lain bae jirimna anu jejorelatan di antara Panarajang lawan tapi sakapeung si keling anu males narajang. Cerelakeun si keling luncat ngajauhan lawan nyelang ngareret heula ka lebah Ki Buyut ireng. Katingali Ki Jaroji eukeur udeg regeng narik dua leungeunna anu napel pageuh dina badanna Ki Buyut ireng. Si keling ngagero bari seuri. Mana hebat cuy. Can naon si Jaroji geus ripu kitu ai. Engke kawas si Gonjara deui nya kenya. Leuleus ku lapis. Hayang we lamun kitu ngoke ai. Mana hayang we mah. Edun euy. Ya, heuy mana kunaon tinggalkeun uing. Uing ge cantang tele kumane mas. Entah tapi sakit mas. Saiki mas. Sarjan nepikeun kabun celik panona atau pugu beki nafsu anu lain dikieuna lantaran lengkah ujung tina kanana kandeg di halangan ku si keling.
Yoge untung manehna masih keneh bisa micen diri. Lamun setelat saeutik tangtu jadi korban serangan si Keling anu ngagunakeun jurus Jariji Sakti. Si Keling ningali Sarjan ngawangun di pasangan manehna ngarti yen pikeun meruhkeun lawan teu cukup ku kakuatan jurus Jariji Sakti wungkul, sadar kana eta kayaan harita si Keling ngawangun pasangan dina jurus Bajra Kilat. Sarjan harita bener-bener meh teu percaya kana kayaan anu keur bising hareupan ku dirina. Geus meh sakabeh pangarti ti guruna turun ka manehanana. Tapi ayeuna nying hareupan budak rumaja lalaki anu ngaranna si Keling, tetela panarajang naloba anu reuntas di tengah jalan. Malah mangsa parang bantrok kakuatan Sarjan beki kaget di wae. Sabab si Keling ngidem kakuatan tanaga lapisan anu teu disahandapeun kakuatan manehna. Wong ngedab kowe bocah kenting. Kowe mesti mampus. Awas kowe, aku pateni lo. Maning to ngejago si Keling. Pasti maneh bakal mati lo. Entak bisa ngampun deui sia. Mampus kowe. Lihat. Sarjan mepeskeun amarahna ka si Keling ku jurusna anu paling ampuh. Tapi si Keling memang geus sayaga diri atuh nying hareupan kakuatan lawan din jurus Bajra Kilat. Akhirna bantrokan kakuatan geus teu bisa dipondah deui dina sela-sela waktu jeung lolongkrang kosong anu waktu sampoletna si Keling harita mampu ngasupkeun panarajangna kanu jadi lawan anu memang di luar dugaan Sarjan. Tus jebrot. Aduh. Atuh puguh lain deui harita di demang sakabeunangan kuruntuyan tenggilan si Keling. Sarjan bener-bener nyeri. Perih hatena. Jari jeug, dalig-deug, Sarjan mundur ka tukang sababara lengkah, sedangkeun si Keling pancung nangtung bari nulak cangkeung. Cek wing kumaha Kang Mas? Entah menang gegabah, make awake panceleduk. Kumaha Mas karasa? Sarjan pikeun kaburial buncelik panona. Nahan ka nyeri jeung ambak bet asa teu percaya upama dirina kudu ngabangkieun dadalig deugan mundur ka tukang balu karuntuyan tenggelan si Keling. Kadenge ku Sarjan jeung si Keling sora humargungna Ki Jaroji anu tarik dituturkeun ku awakna anu ngalumpuruk rubuh di upama nu leuleus daya tanagaan. Teu beda ti kapuk ka si kaibunan, kapas kahujanan bareng jeung Ki Buyut Ireng ngalepaskeun pangaruh Aji Muara Barajana. Waduh! Lumpuruk bro we ngaringkuk teu beda ti kuuk ngarengkol, teu beda ti engkol paribasana kayan Ki Jaroji dina waktu harita. Ki Buyut Ireng ngeh ke seuri bari ngaderet ka si Keling jeung Sarjan. Bandungan kuy lain Keling, korban nu kasakit kalina nu coba-coba pikeun ngaduan Aji Muara Baraja. Rek tu bebas, rek tu hebat kumaha dulu ilmu dewek euy. Teu kudu hese-hese, kudu kuat-kuat. Kudu hutet metakkeun leungeun jeung suku lawan nambung ngalumpuruk. Si Keling seuri bari nembalan caritaan Ki Buyut Ireng. Nya hebat maneh ki euy. Si Kang Mas Sarjan sigana mah sigana kuatan ki, tapi sakali mah kudu ngajengkang kuing ki. Tidak aku maneh geus bisa ngarubuhkeun lawan ari uing acan. Ngerakeun atuh euy. Sarjan ngageter hatena. Sadar ayeuna mah kana kayaan anu dising hareupan ku dirina, yen aki-aki nu ngaran Ki Buyut Ireng dibanda Aji Pangarti anu leuwih punjul aya di saluhureun guruna, sedengkeun si Keling oge kawilang budak anu nyata teu disahandapeun elmuna, kanyataan anu bener-bener pait jeung peuheur karasana. Aduh, guruku ora iso lawan iki si Buyut Ireng. Bocah si Keling memang bahaya, bocah gendeng. Kunaon geuning kalakang ngahuleng kitu, Mas? Pindo deui atawa kumaha Kang Mas? Heuh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan. Atuh cag urang cekapkeun dugi ka dieu heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari Remios.